Yori pisan. Raksa Art Production. Lurah jana kediuk di ruang tamu imahna nu lega, nyekel gelas cikopi nu geus tiis. Disaprak beja kuburan Adnan molongo, manehna teu bisa sare tibra, kantong panonna hideung beungeutna kusut. Manehna inget kana kajadian saminggu ka tukang, basa manehna nitah preman bayaran. Si Jarot jeung anak buahna pikeun ngabereskeun si Adnan. Anu keukeuh nolak tanda tangan persetujuan warga pikeun ngajual lahan leuweung larangan ka investor kota. Duit miliaran geus ngabayang dina panonna, tapi ayeuna ngan ukur kasieun nu aya. Paling oge pagawean barudak iseng nu hayang nyeun sensasi, atawa si Asep rek meres duit ti aing. Ceuk lurah jana ngumpahan maneh, sanajan hatena teu yakin, manehna nyobaan maca koran. Tapi huruf-hurufna siga ngarengkol jadi huntu-huntu seukeut. Jeung unggal manehna ngicep, manehna ningali beungeut Adnan. Peuting ieu karasa beda ti sasari. Hawana panas bayeung yang, padahal di luar hujan ngeprul. Jangkrik teu disada siga nu sieun ku nu datang. Jam dingding disada tek-tekan tarik pisan. Panto hareup imahna nu dikonci pageusar tadi palangku kai, muka lalaunan sorangan. Engselna disada tarik pisan dina tiisna peuting, ngahiung panjang siga sora kuntilana. Lurah jana ngarenjak, kopina muncrat saeutik kana kaosna. Saeta, wijah, Mang Udin, maneh nu ka panto? Ulah heureuy sia. Manehna ngagorowok ka pembantu jeung hansipna. Sorana ngagema di imah gede eta. Eueuh jawaban, imahna jempling. Bijah jeung Mang Udin geus dilasare di papiliun tukang. Lurah jana nyokot bedog panjang nu digantung dina tembok. Tuluy lempang lalaunan ke arah panto. Leungeunna baseuh ku kesang. Di lawang panto aya tapak suku tina taneuh beureum. Baseuh. Tapak eta asup ka jero imah. Ngaliwatan karpet mahal buatan Turki nuju ka kamar manehna. Bau bangke mimiti ngengat kana irung. Nyieun peujit lurah jana mules hayang utah. Unggal tapak ninggalkeun sesa cacing taneuh nu bulat ileug. Jana. Sora eta datang ti tukangeunana. Di arah dapur, lurah jana malik gancang bari ngayunkeun bedog. Terang!
Set. Dogna kabenangan pantolo mari gelas, pepes awur-awuran. Eueuh sasaha, napas lurah jana beuki gancang. Jantungna dagdikduk tarik pisan. Keluar sia setan. Aing teh sieun. Aing lurah di dieu. Aing nu boga kuasa. Saha nu wani ngalawan aing? Tang-tangna bari muter-muterkeun medog, tapi sorana ngadeg-deg. Tapi basa manehna ngalieuk deui ka hareup. Di luhureun lomari hias nu luhur aya sosok Adnan keur cingogos siga sato. Siga lancah nu siap nyergap mangsana. Bajuna soek, kulitna baret jeung warna ungu. Getih hideung ngeclak tina sungutna. Ngeclak kana meja marmer. Celak, celak, celak. Sorana ngahiung dina tiisna rohangan. Maneh geus pae Adnan. Setan. Balik ka kuburan. Lurah jana ngageter bedogna ampir ragrag lantaran leungeunna leuleus tuurna ngalemper. Adnan turuy runcat hampang pisan teu nimbulkeun sora. Manehna nangtung di hareupeun lurah jana. Panonna nu beureum neuteup seukeut. Nembus kana jiwa lurah jana nu kotor. Udang pati, bayar pati. Udang wirang, bayar wirang. Adnan ngagurubug sorana ngageterkeun eusi dada. Mane ngajual tade karun. Mane bakal dikubur hutan eta kene. Mane geus ngaudangkeun sare. Ayeuna waranena lapar. Lurah jana nyoba ngabekas. Sia nu bodoh, duitna gede, bisa makur ke lembur. Urang bagi hasilnan, sabaraha maneh minta? 1 juta, 1 miliar, kabeh bisa diatur. Pakok ke buatan sorangan. Adnan ngagorowok sora guluduk nyamber di luar marengan gorowok. Lampu imah ngadadak sakala pareup. Di jero nu poek kadenge solarurah jana nu ngagoak menta tulung sarta sora parabot nu pareupeus dibantingkeun. Tolong, ampun. Ulah deketan aing. Panas. Panas. Solarurah jana lalaunan leungit diganti ku sora seredan berat ke arah kamar mandi sarta sora cai nu ngocor tarik. Isukna lurah jana kapanggih keur ngaringkuk di juru kamar mandi. Awakna pinuh ku gasab jeung kokotor taneuh. Bajuna ruksak, tapi manehna masih hirup. Panonna mencrong kosong, sungutna gumat gamet ngomongkeun. Si bangke.
Ulah. Imahna acak-acakan, tapi barang nu leungit iwal ti harga diri jeung kawarasan Lurah Jana. Warga mimiti curiga sarta hariwang aya naon sabenerna antara Lurah Jana jeung Adnan. Naha arwah Adnan ngan ngudag Lurah Jana. Nyisari adi awewe Adnan hiji-hijina mimiti nalung ti kamar lanceukna. Manehna manggihan butuh catetan leutik nu diselipkeun di hanapeun kasur Adnan. Buku eta eusina catetan poean Adnan ditulis ku Mangsi Hideung nu rapi. Didinya katulis sagala rencana jahat Lurah Jana. Tetela Kang Adnan teh lain maut wajar. Nyisari ngarenghik bari maca tulisan lanceukna. Cimata ngabaseuhan pipina. Lurah Jana rek jual leuweung ngarangan ka PT Tambang Emas. Kang Adnan diancam rek dipaehan mun wani ngalaporkeun ka bupati. Tanggal 10 janjian jeung si Jarot di Cadas Gantung. Tanggal 10 teh poe di mana Adnan kapanggih maot labuh ti Gawir. Nyisari dibaturan ku Asep, Darta jeung sababaraha pamuda lembur nu wanian indit ka leuweung larangan. Maranehna hayang neangan bukti di lokasi nu ditulis dina buku harian Adnan. Cadas Gantung teh hiji gawir di jero leuweung nu jarang dijamah ku jelema. Jalan ka Cadas Gantung teh hese. Rungkun cucuk minuhan jalan. Tatangkalan badag siga nu ngahalangan lengkah maranehna. Hawa di leuweung karasa berat. Sora manuk ciung wanara kadenge ti kajauhan siga mere isyarat. Awan hideung ngagantung di luhureun sirah maranehna. Punten, numpang liwat. Kami boga niat hade. Kami rek neangan keadilan ke Kang Adnan. Nyisari ngaharewos minta idin kanu boga leuweung. Anehna sanggeus Nyisari ngomong kitu, jalan siga nu muka sorangan. Rungkun-rungkun misah mere jalan akar-akar tangkal siga nu nyingkah. Di Cadas Gantung maranehna manggihan sesa-sesa panganiayaan nu can kahapus ku hujan. Aya getih garing dina batu badag jeung hiji jimat tina kulit maung. Jimat tu biasa dipake ku anak buah kepercayaan Lurah Jana nyaeta si Jarot. Jadi bener Cek Asep bari nyekel jimat eta kalayan geuleuh. Si Adnan teh dipaehan di dieu, disiksa heula, terus maitna dialungkeun ka jurang, samemeh kapanggih ku warga siga nu labuh sorangan. Kejam pisan maranehna. Di tengah maranehna keur ngobrol, hawa disabudeureun Cadas Gantung ngadadak tiis. Tatangkalan oyag sanajan eueuh angin, sora dangdauna nu pati ngaruit siga sora nu keur ceurih.
Halimun Ipis turun nutupan maranehna, nyieun suasana jadi remeng-remeng. Bali sora hawar-hawar kadenge tina rimbuna tangkal kiara ngagema di sakuliah leuweung. Bali bawa buktina, ulah milu campur urusan kuring. Keun kuring nu ngabereskeun, darah dibayar darah. Eta lain sora Adnan nu biasa, eta sora nu leuwih jero, leuwih lila, leuwih sieun, eta sora nu ngajaga leuweung larangan. Roh Adnan geus ngahiji jeung kekuatan leuweung pikeun nuntut balas. Nyi Sari ngarti lanceukna ayeuna geus lain milik keluarga deui, tapi milik alam. Nyi Sari unggek bari nahan cimata, tuluy ngajak nu sejen balik mawa bukti eta. Hayu urang balik, Kang Adnan butuh rohangan pikeun nuntaskeun tugasna. Adnan teh sabenerna boga sumpah ka akina saacan maot. Sumpah pikeun ngajaga leuweung larangan nu mangrupakeun sumber cai pikeun warga Cisaruni. Kapercayaan karuhun nyebutkeun saha wae nu ngaruksak leuweung bakal ngundang malapetaka. Cai bakal saat, taneuh bakal longsor jeung panyakit bakal narekab. Si Jarot preman nu maehan Adnan keur mabok di posko proyek nu aya di sisieun desa. Manehna jeung dua anak buahna keur main kartu bari nginum minuman keras. Ngarayakeun duit panjar nu ditarima ti Lurah Jana. Manehna ngarasa teu sieun ku carita-carita warga ngeunaan mayit hirup. Lah, curing mah weuh. Eta mah akal-akalan we si Jana. Meh teu jadi mayar sisa duit aing. Aing mah teu percaya ka nu kararitu. Mun aya ge, ku aing dibacok deui tah. Aing mah jawara. Garanteu si Jarot. Bari ngabantingkeun kartu. Sering ngagak-gak huntu emasna katojot lampu. Basa manehna keur kiih di tukangeun posko. Di deket rungkun cau nu poek, manehna ngarasa aya nu aneh. Taneuh di mana manehna nangtung karasa beye. Ngadadak oyag. Naon ieu? Gempa. Manehna gogodeg nyangka mabok teuing. Tapi taneuh dihanapeun manehna jadi leuleus siga leutak hirup. Siga bubur nu ngagolak tiis. Si Jarot nyoba ngalengkah tapi sukuna ti kusruk nepi ka tukur. Tolong woi, tolong aing. Taneuh nyeleg.
Si Jarot roroesan tapi anak buahna di jero posko keur nyetel dangdut tarik pisan jadi teu kadenge. Taneuh eta nyedot manehna ka handap. Di jero taneuh mung coho leungeun Adnan. Leungeun eta nyekel pigelang suku si Jarot pageuh pisan. Karasa tiis jeung kasar siga akar tangkal. Beunged Adnan nalaunan mucunghul tina taneuh. Ayeuna geus teu rupa manusia deui, geus ampir rata jeung taneuh. Pinuh wakar jeung cacing tapi panonna hurung beureum. Nunyeun aing kieu. Ampun Adnan. Aing dititah ku si lurah. Sumpah, aing teh hayang mayan maneh. Ulah bawa aing. Ampun. Jarot ceurik calanana geus baseuh beungeutna pias. Sumpah aing ngajaga taneuh ieu dina jelema kotor cara maneh. Taneuh ieu geuleuh nampa maneh. Maneh bakal ngarasakeun kumaha rasana di kubur biru-biru. Rasakeun poekna jero taneuh. Ditarik setengah awakna asup kana taneuh. Manehna teu dipaehan langsung, manehna ditinggalkeun hirup kalayan setengah awak ka kubur dicangkeng ka handap. Bari ditempoan ku mayit hirup nepi ka isuk. Unggal si Jarot rek sare atawa pingsan, Adnan bakal ngagerem atawa noelan beungeutna ku akar nu seukeut. Ieu jadi pesen sarta siksaan pikeun saha wae nu wani ngaganggu leuweung. Jeritan si Jarot teu kadenge ku sasaha. Kateleg ku sora peuting. Manehna ngan ukur bisa neuteub panon Adnan nu hurung nepi ka isuk datang.